solusina tiasa dijual heula hayamna anu teu boga duit mah atawa akadna silih bere. Di urang masuk sakapeung mah lain silih bere ieu tapi silih penta ya. Da ari ka warung teh wa menta milah dua sabenerna mah teu kudu dibayarnya dari ngomong lagi menta tah didinya cenah. Lamun ningali tina bahasa mah masing teu dibayar ge kumaha? Teu doraka sabab bahasana oge menta ngan ari urang mah menta teh maksudna meuli bari sakapeung mah tara ijab qabul. Menta mi dua tadi dinya nyokot we kagok ya duitna luhureun lomari nyakeun nuhun tah jiga kitu nya eta teh lamun dikana jual belikeun mah teu lebet nya ngan pedah duanana pada ridho dina dorakana di dunia di akhirat mual dipenta pertanggungjawaban sabab duanana pada ridho lin urang lamun meuli kitu ridho nu ngajual oge ridho hiji tah rejeung nganjukeun tagihan dihutangkeun nganyuk duit lah nganyuk duit teh urang mangijieum bahasana ge nya lain nganjuk acan tina bahasa ge kurang tepat tapi maksud nginjem teh maksudna mah naon nganjuk da ari nginjem mah nu dipulangkeunana kudu nu mana kudu nu eta ieu ge akur nilaina da lain nu eta nu dipulangkeunana lamun nu dipulangkeunana lain nu eta ngaranna nganjuk ngan urang mah sok nyebutna nginjem maksudna mah nginjem majaz ngaranna teh majazi ya. Nginjem beas lah deuleu eta. Beas teh rek di kumaha mangka? Rek disangu. Dipulangkeun deui teu? Beas nu mana nu dipulangkeun? Aya nu diinjem nu mana? Nganjuk maksudna mah nya. Nganjukeun tagihan dihutangkeun contoh kieu nginjem duit lah 10.000 belah gede-gede nginjem duit lah 10.000 duh eueuh urang mah teu nyekel tuh si itu boga hutang ka urang tagih we ka si itu tuh ya butuh duit mah tuh di si itu tagih we nu urang bejakeun ceuk urang gitu teu kenging kikituan teh nya engke da kalah parasea ka dituna teh. Tos jelas eta mah nya haram mangjualkeun barang batur lain wakil teu izin lain pengatur ieu mah jiga di pasar nu bogana keur ka WC sok teh da ningalian naon Bu Haji cenah kabeh geus jadi hararaji di pasar maneh. Bu Haji sok naon kabeneran urang teh hayang barang anu penjagana teh keur eueuh aduh abi mah resepna itu oh nya sok di nu gaduna nuju ka WC sok bade nu mana abi terang da pangawasna mah dibeli weh di dinya teh bari eta barang teh nu saha nu batur tah kikituan teh haram bari teu kawakilan teu izin nya lamun kawakilan teh mah urang rek ka WC heula engke bisi aya nu meuli mah pangladangankeun we kitu mah meunang atawa jongko nu hiji deui teh anak buah urang kan sebagai pengatur tukang anu ngatur bawahan urang eta oge meunang nya anu teu meunang mah puguh jelas jongko nu batur barangna nu batur teu ngawakilkeun ka urang kari-kari ku urang dipang jualkeun sanajan dina buktina geus payu teh cek nu bogana teh aduh nuhun nya pangjualkeun anger doraka nya sabab naon teu eueuh ngawakilkeun nya dorakana teh dina
jual beli na ari di akhirat mada duanana pada ridho geus moal aya pertanggungjawaban. Tuluy haram jual beli jalma can mukalaf. Rada sering di palemuran mah eta jang ka budak leutik teh pangmeserkeun tarasi lah kagok mamah keur masak contohna teh. Nitah barang beli ka budak leutik anu can mukalaf. Ari mukalaf teh baleg jeung boga akal, anggaplah minimal 8 tahun. Kolot nitah ka budakna umur 7 tahun dititah barang beli, eta teh teu sah jual belina. Kumaha lamun duanana pada ridho, anu nitah naridoeun kudu boga warung ge dibere da bisi pipa saeaeun teh dibere mah eta teh jual belina mah pasad nya teu jadi ngan pedah lamun duanana pada ridho di akhirat teu aya pertanggungjawaban. Anging geus hideng anu can mukalafna ngan lamun budak nu can mukalaf teh anggap di bawah 8 tahunnya geus hideng teh kumaha apal hahargaan nu gede nu leutik lamun duit 10.000 balanja 7.000 teh pulangna sabaraha 3.000 ya. Ulah nitah ka budak pulangna kurang. Nah pulang nangan sakieu duka ti dituna keur mah doraka jaba budak dicarekan da pulangna kurang. Teu kenging jual beli sareng naon budak nu can mukalaf kajaba lamun eta budak teh geus hideng. Maksud geus hideng teh geus apal hahargaan. Kumaha atuh solusina mangka osok tinggal ulah jual beli tapi naon silih bere atau silih penta ya. Anu jelas haram ngajual anu henteu katembong, ngajual nu nyumput haram eta teh. Keur ngarobol orang boga lukmas 3 sakiloan geus lah beli ku urang ya duit teh ya bisa kabur ku batur teu meunang teu meunang sabab naon can katingali nya sanajan buktina nya eta teh 3 kilo sabab teu tampan ti nampan nya artosna ayeuna ari laukna iraha ari ngala bisa engke bisa iraha wae leuheung mun aya pas di teang teh halah ku sero aya oge jaer. Bisi kitu nya intina mah sanes bisi eueuhna ngan pedah barang anu can katingali kakara dibayang-bayang teu kenging dijual. Urang mah boga itu boga